cuaca kan musim panas ongkoh usumola tapi hujan eueuh. Aduh kalah horea molah ge dah. Beng, di dia. Beng nya dah ya rek molah tapi cai eueuh kalah hoream Oh, atuh da. Sila kene ieu mah udah panjang. ente aya di dieu sih. Aing tes di kebon teh di dinya, ngirikan kebon barala. Babat rencana mah. Kan dia teh ngadenge beja teh irahannya ente teh Wah. baluk di Jakarta. Kieu aing Jakarta teh. Aing kamar aing masalah saeutik euy. Masalah ye. Kunaon? Urang atuh kamarinya, urang kana bis. Urang kan dagang. Nya Aya tukang kacang, tukang buah, kana bis beda ragang. Aya do asup-asupkeun, aing mah diusir. Diusir bae tah turun teu meunang asup kana bis. kunaon teh sorong dagang. Justru eta aing lieur. Makanya aing mah tah turun teu meunang asup aya tukang asongan nu sajen mah. Asup hade. Ari maneh henteu? Aing mah teu meunang. Cenah keluar deui. Gak boleh masuk. Gak boleh cenah. Nah, aya masalah jeung supir rasukan. Masalah teu boga jeung supir. Tapi teu meunang asup. Buat ujung kenekna. Jeung kenek sarua teu boga masalah aing mah cenah. Jangan masuk, gak boleh cenah. Ribet cenah. Bukan masalah henteu, tapi tidak diperbolehkan dagang. Aing lieur. Nya dagang naon ari maneh? Yo, kan tukang kacang asup, Nya diasupkeun. Tukang buah asupkeun. Nu aing asup, mang dagang naon? Aing dagang lemari ka jero. Aing hayang masuk. anjing nya heuh atuh tah ngobrol jeung sepatu aing tah nu kitu mah. Nggak salah aing dagang lemari Ka ka salah atuh saha nu rek asupkeunna. Tapi dah heuhnya. Si goblok sugan teh serius. Nya heueuh atuh masing aing supirna ge moal diasupkeun. Asup ge moal kana pantok bisna. Mikir sia teh saeutik mah. Atau enggak, anu urang terpanjang. Aing masalah keur terpanjang lah goblok. Siam teh kasawatan lu. Oh, tapi terpanjang loh. Terus mang.